Hadirin anu lalenggah, hal-hal anu nembe dicaturkeun teh kalintang pentingna kanggo urang sarerea. Ku kituna hayu urang pada neuleuman basa Indonesia, basa Indung, tur basa Deungeun. Urang mimitian ti diri pribadi teras umajak ka balarea. Saur paripaos oge, lamun leungit basana bakal ruksak budayana, mun geus ruksak budayana bakal ancur bangsana, ilang basana, ilang bangsana. Hayu urang hangkeutkeun, lamun lain ku urang rek usaha deui, lamun lain ayeuna rek iraha deui. Hadirin anu jalembar manah, rupina mung sakitu biantara nu didugikeun ku sim kuring. Bobor sapanon carang sapakan ti caletot omong ti soledat basa. Hapunten anu kasuhun mun ninggalih nu dipamri. Amit mungkur amit mundur, sasiereun sabeunyereun mugia aya nu kamanah tur maparin manfaat kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pungkas pisangem, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.